Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng sunanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejar cariyos si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng wasajan malah mandar janten hiburan. Hapuntenna ieu Mang nembe ngadongeng deui. Margi aya trouble nya, alat rekamanan nembe dirareskeun ya. Kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tunghila pirojong ditaroelan tombol sukrel-sukrep. Atuh mangoge nganunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun ieu kumaterasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu atuh gancangna carita si Endul si Ejot jeung Winayati antuk nama mari luwe ngagabungkeun diri jeung pasukan ti Kadipaten anu arek numpas para karaman. Pitama harita teh numpak kuda pangahareupna gagahna haker, sedengkeun ari si Endul lempang sagigireunana. Wios we keun Endul mah arek numpak calana bae, numpak kuda mah karunya ka kudana. Nya teu naon atuh ari kitu mah hayu urang pariksa ka sisieun perbatasan palih ti kidul nyaeta lebah leuweung Cirampe. Numutkeun juru telik eta leuweung teh mangrupa sayangna komplotan Bah Dongala. Komplotan Bah Dongala? Nya eta komplotan teh kudu sagancangna katewak kacangkalak lantaran eta komplotan jalma jahat teh lain ngan saukur nyieun tindak laku kajahatan ka rakyat tapi keur mepek balad pikeun makar ka pamarentahan Kadipaten. Jadi eta komplotan teh lihan ti manehna nyieun tindak laku kajahatan ka rakyat. Nah mepek balad kumaha kitu? Nah ngumpulkeun pasukan pikeun baruntak. Bener teu salah, lantaran numutkeun juru telik eta komplotan Bah Dongala teh cuman lain saeutik malahan maboga pakarang anu lengkep. Ku kitu lain mayu urang sagancangna obrot urang tumpes memeh nyerang ka Kadipaten. Gitu cenah ceuk Witama teh. Atuh laju we eta pasukan Kadipaten nu kiwari mah dibarengan ku si Endul teh. Maningaleut-ngaleut ngabandaleut ngamat-ngamat datang pinang ngajugjug ka lebah kidul jogan-jog ka sisieun leuweung Cirampe. Reg pasukan teh atuh ngadareun heula sakadapan mah merhatikeun kaayaan di sabeureun eta patempatan. Hanteu gagabah teu sagawaya langsung asup ka jero leuweung. Bisi-bisi pihak musuh teh geus nganyahoankeun kana kadatangan maranehanana. Bener we lantaran kejauh ti eta tempat teh aya sapasang panon anu merhatikeun. Kawasna bae juru telik ti pihakna Bah Dongala. Barang mireungeuh aya beringan pasukan di Kadipaten, maningaran juga kaget reuwas. Boa-boa cenah eta pasukan di Kadipaten teh arek ngayakeun serangan ka pihak maranehanana. Cilaka. Eta pasukan Kadipaten teh datang ka ditu lain arek moro. Tapi arek ngayakeun serangan kaya kieu mah. Boa-boa kaayaan aing sapara kanca teh geus dikanyahokeun tah. Rusak gancana laporan kaya kieu mah ka Bah Dongala. Cik eta juru telik laju we kura-kiru arek bebeja ka Bah Dongala. Teka caturkeun di calana eta juru telik teh geus tepi we ka pamukiman para karaman. Barang tepi laju laporan ka Bah Dongala dicaritakeun lamun di sisieun leuweung teh aya pasukan di Kadipaten anu samakta ku pakarang lain indit morot jika arek ngayakeun serangan. Kuku we atuh Bah Dongala ge mani kaget. Nah sabaraha urang euy. Eta pasukan di Kadipaten teh kira-kirana? Seueur Bah. Aya kana 100 urang nama. Alah, kumaha atuh ya? Da pasti eta pasukan ti Kadipaten teh bakal ngayakeun serangan ka pihak urang. Kumaha atuh Bah? Wang kaning kapan jumlah urang teh?
acan sanggup ari kudu nyang harapan pasukan sakit loba nama. Alah, palang siang. Rencana urang teh aya bahan gagal ya. Ulah sieun euy. Keur dewek mamoal arekeung najan eta pasukan di Kadipaten teh datang ka padumukan urang. Keun, najan eta pasukan jumlahna lain saeutik, ku dewek bakal disingareupan. Tapi lain rek di ayonan perang euy. Tapi ku dewek teh bakal dilinglungkeun saeulanan mah keun. Najan marena azruk-azrukan ka jero leuweung, maraneh teh moal tepi ka dieu. Pokona mah dijamin kayan urang bakal aman deuleu. Nah, bari dikumahakeun kitu bah. Dilinglungkeun kumaha. Nah, ari sia teu percaya ka dewek. Kapan dewek teu boga ilmu panglinglungan deuleu. Pokona mah najan maranehanana ngubek azruk-azrukan di leuweung, pamukiman urang teh moal kabanggih. Keun we sina baralik deui. Usaha maranehana bakal gagal. Kitu cenah cek eta Bahdongala teh salaku jaduk karaman komplotan jalma jahat. Manehna teh hanteu ringrang hanteu salempang. Keun we cenah arek diringlungkeun. Bahdongala atuh manehna teh laju asup ka jero kamar khusus nagek diuk silaman di mana kobari nyang hareupan parukuyan. Geus kitu mah parukuyan teh gur diseungeut. Gereyem-gereyem mapatkeun jampe pamakena. Bahdongala anu ahli dina ilmu pergaiban, manehna teh geus ngajalankeun tarekan. Ayeuna mah urang caturkeun deui Witama saparakanca. Witama ngajakan ka pasukan teh laju we cenah hayu urang asup ka jero leuweung. Urang asruk eta pamukiman Karaman teh kudu sagancangna ka timu. Lamun geus kapanggih mah hayu we cenah urang ancurkeun. Atuh pasukan teh kiwari mah geus asruk-asrukan ka tengah leuweung ngan bae mata kaaneh lantaran eueuh anu nyurigakeun teu kapanggih aya pamukiman eta Karaman. Ugue atuh Witama teh asa direcokeun ku juru telik. Nu bener sia nyen laporan teh. Nah, geuningan kapan di dieu teh eueuh pamukiman. Eueuh jalma jahat saurang-urang acan. Ampun Gusti. Alah, nanya. Dah laras katinggal. Ujisim abdi teh aya abringan eta para Karaman. Malihan mah dituturkeun teh nyala lebet ka pamukiman. Kamaran atunya. Piraku pindah mah. Da meureun ai tapakna mah aya. Ah, ampun Gusti, tepisan-pisan jisim abdi ngabohong. Tapi kapanan bukti nama jelas. Dieu leuweung teh teu kapanggih aya pamukiman eta ka para Karaman. Jeung eueuh tanda-tanda aya kahirupan. Si Endul anu ngadedengekeun kana eta obrolan Witama jeung juru telikna. Manehna teh laju panasaran atuh nyampeurkeun. Pok tumanya, ih, jadi bener kitu di dieu pamukiman eta para Karaman teh. Sungguh leres pisan di dieu. Tapi aneh, nakamarana atunya. Lamun eta Karaman pindah, pasti kudu aya tapakna. Meureun aya urutna, tapi raku atuh lamun eta pamukiman diruruk. Meureun kudu aya tapakna, lamun diruag oge kudu aya tapakna. Ih, aneh atunya. Nakamarana atuh eta Karaman teh. Si Endul ge sarua kaget teu ngarti. Lamun nya cenah bener eta laporan ti juru telik teh, geunaan kaayana eta Karaman di eta leuweung, tapi naha eueuh laratanana. Nakamarana atuh eta Karaman teh. Jelas, di leuweung mah eueuh tanda-tanda kahirupan. Eueuh para Karaman. Hayu ayeuna mah urang sagancangna tinggalkeun ieu leuweung. Cuma di tetengan oge geuning. Ceuk Witama ngajakan ka prajuritna pikeun ninggalkeun eta leuweung keur naon cenah teteangan oge lantaran eueuh eta para Karaman teh. Tapi si Endul manehna masih kene panasaran. Da sapiraku cenah juru telik teh ngabohong. Laju atuh si Endul teh cacarita ditujukeun ka Witama. Ih, keheula ulah waka ninggalkeun ieu leuweung. Terus terang, ari Endul mah masih kene panasaran. Sapiraku atuh juru telik teh ngabohong. Lamun nya para Karaman kungsi araya di dieu, pasti kudu kapanggih. Najan kukumaha oge bakal ninggalkeun tapak. Jadi urang teh kudu kumaha tuh?
urang teh ulah wakar rusuhan ninggalkeun ieu leuweung. Tapi ieu leuweung teh kudu ditaluntik. Bener oge nya. Leuwih hade urang taluntik ieu leuweung teh. Susuganan wae atuh aya tanda-tanda anu nuduhkeun di mana eta para karaman cicingna. Lamun nya pindah kudu kapanggih pindahna teh ka mana? Kudu ka susut tapak lacakna. Ku kitu da aya mah hayu we urang indit ka sisieun leuweung. Urang nyieun kemah lantaran kayaan teh geus peuting teu hade cicing di ieu leuweung. Kita mah geus satuju kana usulan di Sieun Nul. Ulah rurusuhan cenah ninggalkeun eta leuweung, tapi eta leuweung teh tetep we kudu ditaluntik. Tepikeun kapanggih laratanana. Atuh eta pasukan teh kiwari mah balik ti we ka sisi leuweung teu kandekeun perkemahan. Kayaan teh kapan geus maju ka beuting, kadenge sora-sora satu leuweung anu dicarada. Matak pikasieun jeung pikakeungeun kangaranan aya di sisieun leuweung. Urang caturkeun di Bahdongala sabarakan cak basanya. Eta pasukan di Kadipaten teh kiwari manggeus naringgalkeun padumukanan ngarasa regreg jeung bunga. Tuh kapanan geus bararan tok geus teu kapanggih urang teh nya. Kukituna sia teh kudu yakin, kudu percaya ka dewek. Nuhun bah, hebat. Sok padahal eta urang Kadipaten teh laho-laho we ka dieu. Tapi matana teh kawas mata pedaha. Molotot tapi teu bisa neuleu. Benar deuleu. Lian ti eta maranehana oge moal bisa init ninggalkeun sisi leuweung. Bakal linglung we manehna teh. Jadi kumaha bah? Eta pasukan Kadipaten teh nah mau bisa ninggalkeun sisieun leuweung. Benar teu salah. Eta pasukan Kadipaten teh moal barisa mulang deui baralik ka kaditu ka Kadipaten euy. Keun we sineng ngajar daog di sisi leuweung linglung. Kukituna urang teh bakal bisa ngayakeun serangan ka itu. Kangaranan pasukan kiwari aya di dieu. Urang teh bakal luasa euy. Kitu cenah rancang eta Bahdongala teh. Eta pasukan ti Kadipaten teh bakal lindung we najan geus kaluar ti eta leuweung. Tapi moal bisa mulang bakal lindung we cenah di sisieun eta leuweung. Bahdongala teh ngutus anak buah namperhatikeun ka sisieun leuweung. Pikeun ngabuktikeun nah nya cenah eta pasukan Kadipaten teh bakal linglung. Barang diteang teh telah bener. Di sisieun leuweung teh aya kemah-kemah tempat caricingna eta pasukan di Kadipaten. Laju we dilaporkeun di ka Bahdongala. Bahdongala hari teh mana manis seuring ngagak kelantaran ilmu panglingluan teh telah mati cenah. Kapan cek dewek teh kitu? Eta pasukan di Kadipaten teh bakal linglung kabeh. Sok sanajan sanya nama kapan pasukan di Kadipaten teh lain linglung di atas sisieun leuweung teh. Tapi maraneh teh ngahaja we nyieun kemah teh arek naluntik kayaan eta leuweung. Tapi duka teuing lamun eta pasukan langsung naringgalkeun sisi leuweung mah. Nah bisa atawa moal naringgalkeun sisi leuweung, urang caturkeun di kemah. Wita mah teh ngobrol we jeung Sieun Nul. Pon kitu deui Widaya jeung si Ijot. Kuring teh arek menta kamandang ti salira kudu kumaha ye naluntikna. Lantaran kapan tadi beurang mas geus diasruk tetela eta karaman teh henteu kabanggih. Perkawis eta mah Nul ke parantos di emutan. Ari pamendak Nul mah pikeun naluntik eta leuweung teh nyaeta cekap di pilari ku Nul nyalira. Ku Nul bari diteang ka jero leuweung ayeuna keneh. Kapan tadi mati berang sukan ari ti peuting mah bisi-bisa wae eta karaman teh nyara rumput teu kanyahoan kurang tah kitu. Nah laras kitu saderek teh sanggem pikeun ngasruk ka tengah leuweung dina kayaan wanci peuting kapan barurat jeung deui urang teh teu nyanak panerangan kabeneran teu mawa obor teh da maksud teh kapan moal nepikeun ka meuting kieu ya. Nah laras juragan Nul teh bade lebat ka tengah leuweung dina kayaan poe kieu warurat atuh kumaha naluntikna sareng keung atuh.
di sisi leuweung geus sakieu keungna komo ka tengah leuweung atuh. Wayahna euy maneh Ijot kudu milus ya. Oge winaya anteur dewek keun ulah salembang najan kayaan beuting oge. Urang teh kudu daek ngasuruh ka tengah leuweung euy. Nu leres atuh juragan. Sapira ku urang teh bakal ngasuruh ka tengah leuweung dina kayaan beuting kieu kumaha lamun aya jurig atuh. Leuheung ukur jurig kumaha lamun aya maung. Kangaranan urang mah poek, tapi kapan maung mah awas ka urang kumaha lamun urang teu dibongohan. Ditekuk atuh kapan cilaka. Ulah borangan sia teh si Jot. Nah, ari sia bet sieun ku maung sagarupa. Pokona mah maraneh kudu milu. Ayu tuturkeun. Tah kitu pokona mah nu arek asup ka tengah leuweung. Keun ku nu bakal ditaruntik. Wita mah caricing di dieu. Nya ari kuring mah ngiringan bae. Kumaha saena? Cek wita mah sok sanajan ari hatena mah jang caya. Jing teu percaya ka si Endul sapira aku atuh cenah bakal manggihan laratan eta komplotan jalma jahat. Jelas-jelas di berang oge eueuh laratanana. Komo ieu dina kayaan poek dina kayaan wanci peuting. Tapi suksanajan kitu wita mah oge percaya we ka si Endul. Atuh teh si Endul teh ditaluturkeun ku si Ijot jeung Winaya anu katempo rarempodan. Kangaranan kayaan peuting barejeung poek kudu ngasuruh ka tengah leuweung. Si Endul mah hari teh leumpang maning ngaredon. Teuneng ludeung eueuh kasieun. Kunaon sia teh? Kalah kamaron di kieu hayu. Tuturkeun dewek deuleu. Urang ngasuruh ka tengah leuweung. Nu bener atuh maneh teh Endul. Sapira ku atuh bakal manggihan laratan eta jalma jahat. Eta Karaman. Beurang oge teh kapanggih kumaha peuting. Nah, di maneh? Tah ieu terek nyebakeun kuring duaan atuh. Kumaha lamun aya maung atuh ya maung. Meureun direkeb atuh. Nah, ari sia Ijot aing oge moal rek nyebakeun sia. Lain arek marabkeun sia ka maung. Kapan urang teh arek naluntik. Lantaran dawek mah boga kayakinan euy. Di leuweung teh aya nu nyurigakeun. Eta Karaman teh bener-bener aya di leuweung. Ngan bae teh katimu. Nah, naon sababna atuh boga anggapan sarupa kitu? Nya Endul. Naon sababna maneh teh boga anggapan sarupa kitu? Ari sababna mah tadi beurang teh dewek teh nempo haseup euy. Lain haseup sambarangan. Najan ku sia teu katempo, tapi ku aing mah katempo aya haseup meni mulak. Haseup mulak kumaha atuh? Kapan? Dewek mah teu nempona naon tadi beurang teh. Tong boroning haseup atuh. Kapan pamukiman eta Karaman ge teu eueuh. Teu kapanggih jelema eueuh saurang-urang acan. Da sia mah mata peda deuleu. Ai keur dewek mah deuleu sidik. Aya haseup anu ngabaleg-beg. Kawas anu ngahalangan. Kana panempo urang sararea euy. Susukanan bae ari ti peuting mah. Bakal sidik, bakal awas, bakal jelas. Kitu cek si Endul teh geningan si Endul teh boga kacurigaan. Lantaran tadi beurang teh basa keur asru-asru kana neangan eta pamukiman para Karaman. Si Endul mah bet ku diparengkeun manggihan haseup anu mulak. Jika anu ngahalangan kana paningali. Ngan bae tadi beurang mah henteu geuruh. Ayeuna cenah wanci peuting arek diteang. Sugan jeung sugan. Nah, aya naon atuh dibalik eta haseup? Mitra kaum dangu, si Endul teh ngajakan Winaya jeung si Ijot laju ngasuruh ka tengah leuweung. Barang geus tepi di tengah leuweung, tiluana teh kaget nu lain dikeun lantaran jelas aya pamukiman. Imah manirentul, bari cararaang we ku obencor. Itu deleh ku sia deuleu. Tuh kapanan bener euy. Eta teh pamukiman para Karaman meureunan anu tadi beurang mah teu kapanggih lantaran aya haseup anu ngahalangan lain sahaseup-haseupna euy. Eueuh, bener euy. Itu imah mun sakitu lobana. Keke. Nah teh tinggalian urang wungkul kitu nu kade euy. Bisi ieu teh kampung jurig atuh jurig. Lain kampung jalma atawa Karaman euy. Alah aneh. Enya. Kapan tadi beurang mah ku urang teh kapanggih aya naon-naon. Nah bener Endul, ditinggalian urang teh kitu.
Nya bener atuh sapiraku salah mah. Hihi. Hayu euy, urang intip, urang deketan. Nah aya jelemaan eta teh pemukiman teh. Nya pasti aya jelemana atuh kapan tuh. Manit caraang kitu euy. Eueuh. Bener aya aneh-aneh ku teuing atuh ieu teh teuing ku atuh. Alah. Tuh. Jelema nu kaluar euy. Tetela bener. Eta teh marupakeun pamukiman da katempo aya nu kaluar teh jero imah. Nilik tina papakeana mah lain jalma bener. Lantaran beda jeung jalma biasa. Jika para caraman atau jalma jahat. Si Endul sapara kanca teh atuh boga kayakinan. Masalah cenah eta teh pamukimanna para karaman. Ih, bener euy. Eta jelema teh jelema jahat tuh. Tempo kayana ge manis sakitu kucalana euy. Bari jeung beungeutna pikasieun. Atuh jika jurig euy tuh. Keke bisi lain jelema euy. Jelema. Sapir aku tuh jurig mah kapan sukuna kenapa sia teh ijot. Bener jelema euy. Boy teh jelema jahatna euy tuh tinggal itu. Tuh, aya nu sejena. Narek narawannya euy tuh. Ngalabring euy. Bener we kiwari mah lain saurang tapi aya kana limanana. Meureunan eta anak buahna Mbah Dongalah teh arek ngontrol kayaan dikasisieun leuweung. Katempo marawa oncor. Ih, tuh eta nu limaan teh euy marawa oncor jigana marek alinit. Ih, ayo urang tuturkeun, urang tewak euy, urang tewak ceuk sieun we. Laju atuh ngajakan winaya jeung si Ijot nuturkeun eta karaman anu limaan. Barang dituturkeun teteh eta nu limaan teh arek naringgalkeun eta pamukiman. Atuh hiji kasempetankeun cenah arek ditewak we dicangkalak. Arek ditanya, "Nah saha maranehna teh sabenerna?" Anu limaan oge hanteu ieu curiga. Lamun keur dituturkeun ku si Endul, si Ijot jeung winaya. Ayo, urang kudu init kasih sieun leuweung. Pikeun marik sakayaan. Nah benar. Eta pasukan ti kadipaten teh linglung ngajar daug di sisi leuweung. Enya lah. Muku dawek ke panasaran hayang ngabuktikeun. Lamun nyak itu, meureun urang teh bakal jon ngayakeun serangan ka ditu ka kadipaten teh. Pangaran eta pasukan kadipaten teh kalah ka ngajar daug di sisi leuweung teu bisaeun mantog. Alah. Pasti serangan urang teh bakal sukses. Basa keur jongjon lempang. Eta nu limaan teh mani ngaranju kaget lantaran aya ti urang jalma anu ngabade gawe ngahalangan jalan. Nah saha cenah eta jalma anu tiluan teh. Sok komo basa ningali ka si Endul anu awakna badag tangih gua budayut. Wah kitu curig cenah anu ngahadang teh. Alah tingali euy. Alah anu ngahadang ngahalangan. Wah jurig. Tapi aneh salila ieu urang cicing di leuweung teh kapan. Can kungsi kawenehan manggihan jurig. Tapi nah ayeuna euy bet nembongan. Alah buah-buah eta teh buta hejo euy. Oh buta hejo kumaha sia kapan kulitna gen teh hejo deuleuh. Tapi heueuh tuh euy. Kebalak jelema eta mah. Lain jurig sia tinggal itu. Sukuna gen napak euy. Jelema eta teh. Oh jelema. Teteh lah barang geus disirikeun mah lain jurig cenah tapi jalma. Nu limaan teh laju ngadeukeutan ka nu tiluan. Bari pok tumanya. Nah saha si laing tiluan teh euy. Bet kumawani ngambah ka ieu leuweung. Dewek si Endul. Ka ieu si Ijot jeung winaya euy. Ih. Namaraneh teh kamarana sia. Lain urusan sia deuleu. Arek ke dewek anu tumanya naik kamarana sia teh. Buat los-los datang ka ieu leuweung. Hihihi. Dewek mah datang ka dieu tengah haja puguh oge. Arek naluntik maraneh teh karaman. Kudu sakancangna ditewak sia kurang ajar. Puguh we atuh nu limaan teh mani ngaranju kaget. Tetela kadatangan eta jalma anu tiluan detayalian di cenah arek nyangkalak maranehanana. Ai kurang ajar teh salah teh. Urang mana sia teh euy? Dewek teh di kadipaten euy. Arek nyangkalak maraneh tadi beurang teu kapanggih tapi ayeuna mah kapanggih sia.
Ditewak sia ditewak. Cek si Endul ada terbari ngagegag. Nyamperkeun kanu limaan, mitra waktos da parantos teu nyekapannya. Segala urang tunda jajar carita si Endul cawara olok jodohi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang salana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak.